Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Langkung tipayun hayu orang panjatkan puji sinarang syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala anu mana anjeunna parantos maparin mapirang-pirang kenikmatan sarta kesehatan ka orang sadaya. Tug dugi katiasa patepung lawung paamprok jonghok patepang rarai dina acara ieu. Sholawat sinareng salam hayu orang haturkeun ka junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, ka sahabatna, sarta ka urang salaku umatna. Ibu guru basa Sunda anu kusim kuring dipika hormat, rerencangan sadayana anu kusim kuring dipika reueus, sataacana sim kuring ngahaturkeun nuhun karna kasumpinganana. Biantara anu bade didugikeun nyaeta ngeunaan pentingna kadisiplinan pikeun ngahontal cita-cita. Ibu guru sareng rerencangan anu dipika hormat. Kadisiplinan teh kada dikawitan ti ngawitan murang kali keneh. Upami kadisiplinan tos dibiasakeun ti anggalna, tangtos kadisiplinan teh janten kabiasaan anu karaosna henteu abot deui. Kadisiplinan oge tiasa nerap kumargi ku ayana lingkungan. Upami lingkunganana disiplin, tangtos wargana oge ngiring disiplin. Disiplin teh mangrupa modal awal pikeun ngahontal cita-cita. Sakola anu tertib sarta disiplin bakal nyiptakeun proses pangajaran anu sae. Tapi sabalikna, upami kurang disiplin di sakola hasilna bakal jadi kurang efektif. Diharap urang salaku murid sakola atawa generasi penerus kudu dibiasakeun hirup disiplin, boh di sakola, boh di lingkungan keluarga. Rupina mun sakitu biantara nu tiasa didugikeun mugia aya manfaatna khususna kanggo sim kuring. Umumna kanggo urang sadayana. Hapunten bilih aya kalepatan dina cariosan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.